Ya, ya, ya. Woi, ya. Woi. Allahu Akbar. Udah gerak. Diajar pae eukeur. Asana. Asana ri pamajikan mani abong teuing. Molor ge mani alabatan bangke, geberagu mamah ge mani teu deken nyaring. Paduli teuing lah. Buruk-buruk tapan kalian. Akang tas eueuh. Kesek-kesek gua kieu mah paham. Garek. Nah, kanduh 100, Kang. teu lah, moal. Nyen kopi ka ditu. Awewe bakal katempo leuwih kolot dibandingkeun lalakina lamun geus rumah tangga. Bener oge. Bener ieu bener berita euy. Salah. Itu geuning si Dolai pamajikanana awet ngora. Komo si Kipli mah awewena leuwih ngora, jeba geulis. Anu bener mah ye, pamajikanana tereh kolot lamun salakina balangsak. Unggal poe geus mah capek ngurusan imah, sasapu, nyeusehan, gegeroh. Arek kumaha teu tereh kolot. Ye, lamun hayang boga pamajikan awet ngora, bawa ulin, bawa jalan-jalan, bawa tuang di luar. Lain ieu mah boro-boro, sabar be jeung sabar. Seubeuh ngadahar sabar. Ieu mah ngobrol ke nyai, keur maca berita. Baca berita. Emang Akang penyiar radio maca berita? Gawe. Buset, pasti nyai ngan ngobrol bae. Angger lalaki mah eleh bae ku pamajikan mah. Kan akar sabulah teh geus kaciri kasepna omun kabeh. Ganteng-ganteng matana. Kan pas. Pokoknya mah gagal produk Sunda mah. Tinggal janggot. Nih, nuju sibuk tong. Kumaha di Kang? Pangyadakeun kopi di lebat. Mau kopi-kopi bae ge meni nitah keneh. Teu katempo keur sasapu meureun. Ya Kang kopina. Nuhun Nyi. Sami-sami. Kang, Ari Megawati teh saha Kang? Ari Ibu Megawati teh mantan presiden. Oh, berarti mantan Prabowo nya Kang. Mantan Prabowo kumaha di? Lain. Ari presiden ayeuna saha? Prabowo. Nah, berarti mantan Prabowo. Lain. Presiden ayeuna Prabowo. Megawati? Mantan presiden. Berarti mantan Prabowo. Lain Nyi. Kudu kumaha sih ngajelaskeun anak euy. Ibu Megawati mah mantan presiden. Presiden ayeuna saha? Prabowo. Berarti Megawati mantana Prabowo. Asik. Madi Akang. Akang luriut. Ngopi ge kalah teu ngeunah ieu kieu.
Geus ngeruk janggot mah. Geuning geus mulang we ya kieu Kang. Garimis Ji. Garimis kumaha di? Ari baheula mah keur bobogohan akang henteu pandang hujan teh angin dordar gelap ogenan mangkat be ngapel. Ari ayeuna geus boga pamajikan ngusahakeun ka ditu hujan saeutik balik. Eta mah baheula keur can rumah tangga, ieu mah beda geus rumah tangga mah Nyi. Ngomong naon? Jabana ge eno tanggal beureum geura ada libur di gawena gen. Mani alabatan pegawai kantor bae. Kadorgenan tani. Mumpung libur, ganggu penan HP Nye. Wuih, Dia Nye. naon Kang? Sigana lamun ngopi pas Nye. Pas pisan Kang. Heeh, sok ada makan. Pas libur. Nye. Naon? Masak naon atuh ayeuna? Yang tuang akan nih lapar. Can paham kene. Akang hoyong mam. Masak nage libur Kang. Digawe nagenan libur, ngeunah bae yang madang. Mata. Ku digawe libur, tuang nage libur Nye. Ieu mah kudu manggawe jiga kieu mah bisa madangna kalah libur. Gawe bae mending itu. Serang. Woi. Serang. Woi, terus. Budak jeung bapana sarwana. Aduh. Ari kieu mah carana budak mubah ya euy. Dibere libur sakola ngoprek BHP. Kudu dibere aktivitas ieu mah. Neng, ya, mengpeng libur ulang ngoprek BHP, gerak ibak. Duit kemantuan mama sasapu. Serang. Ye. Serang. Woi. Astagfirullahaladzim. Lamun lain budak sorangan dak, karungan ku aing piceun. Neng, kadangun tadi mama nyarios pi orang naon. Enggal gerak ibak, gelis, bager, pinter. Siap, Mah. Tah, kitu atuh. Sina mandi ge. Ayo acis, Mah. Asi mandi kudu duit. Kan sabunna erep. Ya, tapi ulah lila. Oke. Sarwana jeung bapana walu mandi. Oh. Astagfirullahaladzim, geus tangangnya nu ka warung can balik keneh. Tah, moal bener ieu mah kudu disusul ya. Serang. Deukeut sorana mah da euy. Serang. Gitu banyak. Cina sate meuli sabun, cina mandi, kalau mau perkape di dieu. Aduh, Mah, HP. Aduh, hari keur nyeri sirah mulai kuat ngab-ngaban juga kieu merasa budeng kana ceuligen. Lah. Neng, Naon, Pak? dia gerak Naon? masyarakat obat sakit kepala gerak Jung. Mana acisna? Jung nyuhunkeun ka mama acisna Neng. Mun. Mah. Kah? Ayo acis. Acis kanggo naon? Itu Bapak ngeriin Sira yang beli obat. Angger we ti pamajikan kene. Ya. Angger we pamajikan kene. Kobol-kobol mah. Untung aya ledang sapu. Sakit kepala, obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Hah? Asa yang aneh. Bapak, Mana obatna Neng? sakit kepala obat. Apa Bapak?
Ih, kepala ucing, Neng. Kepala bapak ya, bapak nyeri sirah. Jom kan itu beli obat, Bro. Baiklah. Kalau ngab-ngaban sirah. Betul gini, guys. Puisan. Untuk geus caroplokan. Berarti orang geus umuran juga kieu mah geus kolot meureun ngaranna euy. Ara sadar, Pak. Neng, Bahorena ada baik. yang lain bapak nu ngaheurean Randa, Neng. Randa ngan ngaheurean bae bapak. Bapak tuh ngadenan. Lah nyung Randana nyosor bae nya diladenan ku bapak. Itu laganeng ka indung maneh nya Neng nya. Siapa? Henteu kata Neng, bapak mah bager. Bapak mah paling setia ka mama. Aduh, kalah baki berak CCTV. Geus teu indungna, ngapna kan. Aduh, baki heureut liwat. Nganggur deui, digawena sapoe, eureuna saminggu. Leuleus nyi. Bener Kang lah leuleus. Heeh nyi, leuleus pisan awak aduh. Capek. Heeh. Kumaha lamun nyai neangan lalaki deui Kang? Keur naon? Jangan bantuan Akang usaha ami Akang teu capek. Garek. Semangat arek ayeuna mah. Digawe. Mata nih gue, Pak. Kadang ku berpikir tuk mencar. Tuluikeun, Itulah tuluikeun Kang. tuh Lagu sejen apa selain teh eta? bisa na eta tadi nama. Dah, biasana ge sok kapalang nyaah. Bosen nyi, unggal di nu hajat request eta di imah lagu eta. Bosen be neangan deui keur latihan ke keur di nu hajat deui. Nyanggeus atuh ari kitu mah Kang. Sok arek laguna naon ogenan. Tah kitu atuh kadage akang mah diajar ngalagu da lain nyaan ieuh. Kagenan nyai lamun aya nu hajat rek pesen talak 3. Ka mana Kang? Kahareup Arek kaharep ka mana? Dia lah cua ngadongeng ya. Kamari Akang mah teu milu bodoh. kumaha kitu deh. Yo, nyai kamari ka Cipanas Kang. Heeh. Nyai teh ngojay di ditu sapopoe ngojay Kang. Eta nu anehna nama Kang. Caina teh bet panas wae. Saha anu naheuranana nya euy Kang? Eueuh nu naheur eta mah nyi. Wah mungkin Kang. Panas caina ogenan. Eueuh nyi, eueuh nu naheur eta mah langsung ti alam panas eta mah. Pinteran nya euy si alam Kang euy. Bisa naheuran cai sakitu lobana Kang. Lain si alam nyi, eta mah alam anu cai ti alam eta mah panasna, lain eueuh nu naheur eueuh. Si alam penyanyi dangdut adina Peti Peralin Kang. Lain alam eta nyi. Paingan teuing di jalan ge mending ngarareblek Kang sing horeng teh terus we meureun-mirunan seuneu nya. Lain alam eta nyi, lain alam adina Peti Pera. Yeuh nyi, eta mah barina ge nu ngeblek eta mah lain haseup, kabut. Oh, kabut eta teh Kang. Terus alam saha Kang? Alam dunya eta mah, lain alam adina Peti Pera. Ngobrol lah tuh tita tadi Kang. Lah. Kang. Kang. Yuk, Ya Kang, kue menang rezeki saya tuh Kang. bisa hadinya. Kamera di tetangga Kang. Wah, alhamdulillah. Sinarian nyi tetangga bager. Ya bager lah aku make kalakuan urang ka batur. Niat hade dibalesna hade. Kang, nyai arek nanya geura Kang. Akhirnya tatanya baik kan keder. Ada sebenarnya Kang nyai teh ditanya
La ilaha illallah, segala nu kitu ditanyakeun asih. Lah ieu mah muguhkeun we Kang. Nya teu Ari si Nyi kanyaha Kang mah musim-musiman. musim-musiman kumaha maksudna? Musim-musiman lamun musim tiris akang nyaah. Lamun musim hareudang mah gah lah bayungjang. Tuh nya habis manis sepah dibuang lalaki mah. Mata, Heureuh Nyi eta yang kena enak Nyi. mata nih gue pak. Ngomong deui lah. Nyi, kan dieu Nyi. Naon di Kang? Asana ditepokeun ku akang nyai ti biar beurang nepi ka hareup manggawe bae apa teh capek Nyi. Capek ari sih Kang. Tapi kan eta mah geus kodratna awewe Kang. Pagawean awewe mah di dapur, di sumur, di kasur. Ari sih heueuh Nyi, tapi lamun akang mere solusi kumaha Nyi? Solusi naon Kang? Kumaha lamun akang neangan batur keur ngabantu-bantu nyai? Pembantu maksudna Kang? Lain pembantu arek di mana mayarna lamun pembantu kos nu boga duit bae. Terus naon atuh? Akang rek nambahan deui pamajikan keur ngabantu-bantu nyai ngarah ringan. Boga salaki pamikiranana meni heureut. Kawin be nu dipikiran teh. Naon melong? Ieu mah kadar mere solusi, kapake jeung teu na mah nyak harep.